Fadil Ahmad Fadurrahman di kelas 10 IPS 1. Abdi di dia bade ngawawancara tentang dampak PSBB terhadap perekonomian masyarakat. Jadi dia nu pertama nyaeta naon dampak PSBB teh terhadap perekonomian masyarakat. Dampaknya nyaeta pedagang kecil seperti buruh, pedagang kecil misalkan tukang-tukang serabutan, berdampaknya nggak bisa bekerja. Terus gitu anu pedagang alitna teu tiasa ngajual kusabab anu mesen ge sarieun ku dampak itu teh janten teu tiasa teu kenging pendapatan anu biasana kenging, misalkan sabaraha gitu ayeuna teu kenging janten kanggo pedagang alit mah repot pisan da sehari-harina tina eta gitu. Ke situ. Nu kadua saha wae anu beunang dampak PSBB anu perekonomian masyarakat anu beunang ka perekonomian masyarakat tina PSBB. Nya seueur misalkan tina perdagangan gitu, transportasi, terus panginten anak-anak juga tina belajar gitu nya kan panginten janten kahambat dengan ayana ieu. Anu katilu nyaeta di mana wae anu kena PSBB teh daerahna. Misalkan anu rame, anu yang anu masuk keluar asupna jalan anu lancar, misalkan Karawang gerbang Karawang Barat di Tanjung Pura, terus di Cikampek, panginten anu titik-titik anu rawan keluar masukna orang luar. Nu selanjutnya eta iraha perekonomian masyarakat mulai menurun. Jadi perekonomian teh semakin nurun tuh penghasilan. Lamun misalkan kesadaran disiplin rakyat urang sarerea masih tidak disiplin, berarti eta terus menurun sampai titik atau di mana urang sarerea tiasa disiplin dengan yeuna nanti disiplina, misalkan entong ngerasa bahwa orang teh terpaksa, jadi dengan kesadaran sendiri kudu tina hate sorangan gitu. Nah, kan tadi di iraha enak kunaon jadi menurun naona perekonomian kunaon jadi menurun kusabab nggak ada kegiatan pada di rumah saja, misalkan lebih baik di rumah saja, jadi ekonomi tidak berputar, tidak ada kegiatan dari rakyat jelata sampai yang atas, jadi nggak ada kegiatan di lingkungan itu, ya otomatis dampaknya ke mana-mana, ke anu alit, ke anu ageng gitu. Jadi nggak ada kegiatan perekonomian, jadi cuma yang sebisanya aja gitu. Nah, terakhir kumaha keadaan perekonomian masyarakat sejak diayakeun. Jadi ayeuna teh kan PSBB. Terus ayeuna teh keadaanna kumaha menurut Ibu? Ya upami kesadaran anak disiplina lebih cepat, kita urang teh leuwih cepat deui ngaberesanana perekonomian, berjalan deui ekonomi. Upami urang ngalalaikeun nya teu disiplin, tambah lama lagi gitu etana teh perekonomian untuk berjalan lancarna mungkin 1 bulan, 2 bulan, sampai 6 bulan. Ya pasti sampai itu kalau misalkan kurangnya disiplin mau lebih cepat, ya lebih baik lagi, lebih ekonomi lebih cepat lagi balik lagi ke yang semula gitu.
dan lebih baik lagi. Nanti satu sakit toenya satu mohon karena ya ini adalah ya iya wawancara tentang PSBB dampak PSBB terhadap perekonomian masyarakat. Satu nuhun salbina, mohon maaf bila atas salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.